Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Anu dibongkar leuwih payun. Mangga sok lebet ya, lebet. Sok. Saur orang Batak teh mangga kelebet gitu. Kelebet ya, kelebet. Oke, baiklah kita buka acara pada kesempatan ini sambil kita menunggu para anggota para suda kita yang masih di perjalanan, dan kita doakan di perjalanan kita selamat menuju tempat yang kita laksanakan di hari ini, yaitu di Taman Budaya ya, kantin TB, kantin Taman Budaya, Wapres, warung apresiasi seni ya. Jadi untuk apresiasi dan lain sebagainya kita ngumpul di kantin di sini tempatnya. Baik, Kang Bambang, supaya ini udah bisa kita mulai, Kang Bambang. Udah ya? Baik, kita buka acara pada kesempatan ini. Kita mulai saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan mengucap bismillah. Mari kita buka acara pada kesempatan ini, yaitu acara silaturahmi sasihan keluarga besar para Sunda Aceh. Mengambil tema pada kesempatan ini adalah botramkeun ameh tentrem ayem. Dalam bahasa Acehnya meramen ya. Meramen, kita makan bareng seadanya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberi kesehatan dan kita diberi kelancaran bisa melaksanakan acara ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan acara. Kita sudah dibuka tadi acara dengan mengucap bismillah, dan ini adalah rundown acaranya. Kita mulai dari pertama, yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh ketua panitia pelaksana pada kesempatan ini. Kemudian setelah itu ya dari ketua paguyuban, dari ketua umum, saya lihat belum hadir ya. Sudah. Oke. Dan selanjutnya yaitu sosialisasi tentang Milangkala 14 para Sunda ya, Milangkala anu ka-14 paguyuban para Sunda Aceh. Anu salajengna tausiah anu baris di dugikeun nyaeta ku pangarsa Al Ustad Bapak atau Abah Rustandi ya, biasa itu ya. Terus anu salajengna setelah asatosna tausiah ramah tamah hidangan ala kadarnya. Setelah ramah tamah rampak sekar, ibu-ibu, mama, teteh-teteh, rampak sekar majeng kapayun ya, engke dina waktosna terus dilajengkeun kana isoma salajengna kreasi seni anu ala kadarna wae nya, anu bakal baris ditampilkeun, anu bakal dipintonkeun engke dina acara Milangkala. Anu salajengna dina tabuh opat ya, dina tabuh opat engke ditutup ya, bagi tabuh opat menjelang asar. Mangga urang lajengkeun wae kanu acara nu salajengna, acara pembuka. Mangga disumbangakeun ka ketua panitia Kang Bambang. Waktu sareng tempat disayogikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacaan sarapannya, soalnya salam oge meni alit. Oh,
Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 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 Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita yuk orang panjatkan puji sinareng syukur kamu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dinten minggu ieu anjing urang tiasa kempel di acara silaturahmi sasihan anu temana botramkeun ameh tentrem sang aing. Punten atas nartos hartos diri tema ieu minta makin terikat kekeluargaan orang sadayana. Alhamdulillah orang dina kayan sehat walafiat, muka yang bahagia, semoga orang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu hilap salawat sinareng salam mugi selalu terlimpah curahkeun ka junjungan sadayana di mana zaman anu poek tina ilmu dicandak diarahkeun ka zaman anu caang anu penuh dengan magfirah hidayah sareng ilmu kanggo batur sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi abdi selaku perwakilan izin Kang Budi izin pandang perwakilan ketua panitia di acara silaturahmi sasihan. Saat acara abdi nyuhunkeun salam hormat ke para penasehat para Sunda, salam hormat ke sadaya pimpinan anu parantos hadir para Sunda, salam hormat ke ketua para Sunda sareng kareng-rengen pengurus para Sunda, salam hormat sareng kadeueuh ti abdi pribados ka sadaya anggota para Sunda anu parantos ngawangkeun waktos dina dinten ayeuna. Abdi selaku panitia sasihan aya 4 poin anu bade disampaikan. Kahiji nyata tentang laporan kegiatan anu dinten ayeuna dilaksanakeun. Sadayana tina reng-reongan panitia sareng pengurus sareng anggota janten alhamdulillah dukungan ti pengurus pembina anggota sareng panitia sasihan dan kumargi sadayana ngadukung janten kegiatan ieu terlaksana. Upami perkawis kana anggaran sarasna ageng oge upami ditanggung ku panitia mah teu tiasa. Alhamdulillah kusabab seueur anu ngarojong jadi sadayana tiasa kakaper. Oge teu hilap ngahatur nuhunkeun terima kasih ka partner para Sunda sareng partner Bala Bandung nyaita PT Jarum anu atas beberapa kali pertemuan komitmen bakal ngadukung sadaya kegiatan para Sunda. Eta apa muka hiji laporan upami nominal nama sarasna upami kanggo persiapan dia kirang langkung 2.200.000 kirang langkung 2.200.000 sadayana atas jasa kakaper sadayana teh saku kakaper ku sadaya pembina pengurus dan panitia. Terus anu kadua abdi selaku panitia bade ngimutan deui ka sadaya anggota para Sunda kanggo daftar ulang anggota anu teu acan ngisi formulir mangga tenggakan seksi penerima tamu dipayun atas disiapkan formulir pendaftaran anggota Prasunda anu enggal. Dina formulir eta aya rincian aya iuran tapi iurannya tidak bersifat wajib. Itu bagi yang mau iuran silahkan nanti bilang saja ke seksi penerima tamu. Kalau sepertinya enggak pun enggak apa-apa itu. Yang pasti kalau yang iuran nanti ada rinciannya itu istilahnya dari iuran. Kalau enggak iuran ada ininya juga gitu. Terus yang ketiga saya ingatkan mengenai UMKM. UMKM para Sunda mohon didukung semuanya karena dengan istilahnya belanja ke UMKM itu ada
penambahan kas para Sunda, karena itu UMKM dari kita, oleh kita untuk kita. Terus di dia UMKM aya aksesoris, aya kaos, aya pangsi, aya iket, mangga biasa ke bagian seksi penerima tamu. Anu ka opat milangkala para Sunda, mungkin perincian nama pada di terangkeun ku Kang Gungun. Pasti abdi selaku panitia anu sasi ayeuna bade nyuhunkeun pangrojong ti sadaya anggota para Sunda kanggo nyukseskeun ieu acara, karena ieu acara teh istilahna mungkin baru kali ieu bade dilaksanakan secara meriah 3 hari dengan berbagai macam giat, dengan berbagai macam program konsep, mulai dari bakti sosial, terus program UMKM, bazar, seni kreasi, kolaborasi dengan seni Sunda Aceh sama etnis yang lainnya. Abi ngemutan eta hungkul selaku panitia. Terus insya Allah mungkin Idul Adha oge di pengurus bade ngayakeun kurban, bilih aya anu bade ngawiyat kurban ka panitia kurban para Sunda, mangga mungkin hubungi wae call center para Sunda. Eta panginten kirang langkung selaku panitia anu bade dibugikeun atos wae panginten sakitu bilih aya nu teu kahartos mungkin biasa ditaruskeun di pengker. Akhir kata hapunten bilih dina sambutan ketua para Sunda aya ketua panitia, aya kalepatan, aya kacirangan, karena kesempurnaan milik Allah, kacirangan milik kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partos ngadugikeun rincianana perkawis kepanitiaan dina sasih ieu gitu nya. Supados acara langkung meriah terus katawis ku urang sadayana para sesepuh, para tetamu undangan, para terus katinggal ku urang sadayana, katinggal di paling pengker, nu di pengker tiasa kapayun, margi di payun masih kosong kene, nu paling dia paling meja paling dia tak, paling naon tanya paling tengah gitu nya, mangga. Baiklah hadirin sekalian yang saya hormati, yel dulu ya, yel sok. Para Sunda sabengkeutan, gitu ya. Sampurasun, sampurasun, iya sampurasun. Alhamdulillah, gitu ya. Para Sunda, para Sunda, para Sunda. Para Sunda sabengkeutan anceng panceng pungkuh dina pamadegan. Jadi lamun cek istilahna babasan orang Sunda mah moal luncal lincing, moal luncat mulang, moal udar tina kali gadang. Terus aya deui istilah bahasa Sunda deui naon istilah teh moal sila ngijing, moal bengkok sinembah. Gitu nya. Moal ngijing sila, moal bengkok sinembah. Tetep ajeng panceng dina papagon, dina aturan-aturan naon anu tos diserat dina anggaran rumah tangga paguyuban nyaeta para Sunda. Ya nu kalaresan dina sasi ieu para Sunda teh nyandak hiji tema. Temana naon nyaeta hayu urang botramkeun ameh tentrem ayem. Bahasa Aceh nama botram teh naon cenah petang? Meramin gitu nya, upami anu teu ngartos bahasa Sunda botram teh. Tapi botram teh ieu pandang aya deui di urang botram di daerah mana? Daerah Subang, daerah mana sebenarnya? Daerah Sukabumi teh nyebutna teh Mayoran. Ya, Mayoran. Ya. Bogor, Sukabumi eta anu platna F. Ya, daerah wetan oge tuh, daerah Majenang disebutna teh Mayoran. Ya. Mangga hadirin salajengna yuran lajeng geuning karena acara nu salajengna nyaeta sambutan ti Ketua Umum Paguyuban Pangarsana Kang Ade Herdiat. Tempat sareng waktos mangga di sayogikeun. Kedap supados dina supados dina yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Sampurasun. Sampurasun. Para Sunda. Para Sunda. Para Sunda. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wasyahid wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Dari kehormatan kuring para sesepuh terus sumping ka ieu acara. Alhamdulillah seur sesepuh urang anu ngadukung ngarojong kana kegiatan para Sunda dina dangeup ieu. Anu dikehormatan kuring para pembina, para penasehat anu terus berhadir di ieu acara sasihan arisan para Sunda. Anu saterasna nu dihormat ku kuring rengrengan pengurus para Sunda, rengrengan pengurus kepanitiaan kanggo Wirangkala sareng sadaya wargi Sunda nu tos berhadir di acara ini. Alhamdulillah rada rempeng katingalan. Salawat puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Utus paparin rahmatna dugi ka dangeup ieu urang teh sakempel dina acara ieu. Salawat sareng salam urang kita panjatkan, kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama anu kahiji nyaeta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia arisan di hari ini sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Artinya kita ada perubahan lah dari konsep arisan yang sebelumnya. Alhamdulillah dengan tempat yang baru ini mungkin lebih terasa lah kebersamaan kita. Yang berikutnya program kita yang ke depan yang akan kita sambut yaitu Idul Adha. Insya Allah kita dari para Sunda akan memotong sapi, ya. Kita akan memotong sapi 1 ekor untuk khususnya untuk masyarakat para Sunda. Nanti kita coba koordinasi dengan Kang Bam bagaimana mekanismenya untuk penyaluran daging kurban. Nah, yang kedua saya mengajak juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sekiranya masih ada kesempatan untuk sama-sama berbagi di kegiatan Idul Kurban nanti di para Sunda. Jadi saya mempersilahkan barangkali nanti ada yang mau nyumbang sapi, ada yang mau nyumbang kambing, silakan, atau onta, mana ayam mah. Ya, jadi nanti insya Allah kita akan laksanakan kurban di hari ketiga setelah hari raya Idul Adha. Karena kebetulan insya Allah saya akan berangkat dulu ke Medan, pulang dari Medan baru kita akan laksanakan kurban. Ya, mungkin di hari ketiga insya Allah. Nah, insya Allah barangkali nanti kita akan tentukan waktunya, tempatnya di mana. Kita akan botram lagi, ya. Kang botram lagi nanti. Jadi kita motong, kita makan juga di situ, ya. Ya, buah belangong sekalian nanti di situ. Jadi itu kita akan laksanakan di hari ketiga. Nah, untuk tempatnya kita masih belum jelas mau di mana, masih kita koordinasi. Nanti mungkin ada pengumuman selanjutnya, insya Allah. Itu mungkin program dalam waktu dekat. Nah, yang berikutnya program yang bulan Juli 5, 6, 7 barangkali kita akan melaksanakan Wirangkala para Sunda yang ke-14. Insya Allah akan diisi oleh grup kesenian dari para Sunda, diisi oleh grup band dari Ajendam,
akan diisi oleh grup mungkin dari Kang Ai juga, nanti kawan-kawan Kang Ai dari paguyuban yang lain. Dan yang terakhir sebagai puncak dari acara itu adalah pertunjukan wayang golek yang akan diisi oleh mahasiswa-mahasiswi dari ISBI Bandung ya. Insya Allah mereka akan 7 orang Kang Ai datang kemari jadi tukang dalang, catrik, gambang, sinden, jurukawi, terus ada rebab sama kendang. Nah nanti dari kita ngisip untuk saron. Nah dari kita ngisip untuk saron. Jadi nanti mereka akan ngasih modul untuk kita pelajari lagu-lagu apa aja yang akan ditampilkan nanti di acara itu. Barangkali itu ya, nanti kerjakan sama Kang Ai lah. Insya Allah dari kita mungkin ada beberapa orang yang akan terlibat. Kang Ai, Kang Ma'ruf, saya mungkin juga akan ikut terlibat untuk pengiring acara wayang golek nanti. Ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, ya, semuanya bisa terpenuhi sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Ya, barangkali begitu saja untuk sambutan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang berhadir di acara ini. Insya Allah apa yang menjadi niat kita menjadi ibadah untuk dicatat sebagai sesuatu yang baik yang akan kita lakukan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para sudah Sabar kata. atur nuhun. Suara sesepuh kali hadir. Didinya panas. Karali hadir. Para sesepuh pembina kali hadir kan? Iya. Didi langkung tiis. Langkung tiis aya Makan. Karali hadir. ngalih dia. Masih kosong? Sok mangadi ya kan. Ya, hatur nuhun ka pangarsana Bapak Ketua Umum, pangarsana Kang Ade Herdiat, anu parantos ngadugikeun paparanana dina raga silaturahmi sasihan. Ya, kepada tamu, sanes tamu ya mah sesepuh ya, pengurus, para pembina, para pengurus sadayana supados kumpul di supados katawis urang sadayana yen saha ieu anu dipayun teh gitu nya. Iya. Di dieu parantos katawis urang sadayana aya Kang Agus Mulyadi di instansi BNN. Terus aya mantan ketua anu kapungkur oge ieu Kang Cecep Rahmat. Terus aya sesepuh urang oge ieu Kang Dede Kosasi atau Pak Haji Dede. Terus aya deui ieu Kang Aan oge salaku sesepuh oge di dieu anu ngarojong kana sagala rupaning kagiatan-kagiatan urang para Sunda nya. Terus aya Mamah Endang oge ieu. Terus aya saha deui itu aya Pak Muhtar sareng reng-rengan anu sanesna ya. Para Sunda. Iya. Teu kompak euy. Para Sunda. Para Sunda. Para Sunda. Sabeungkeutan ya. Jadi tetap urang sabeungkeutan nyata diwengku ku acara sasihan nyaeta acara silaturahmi di lebetna naon wae atuh aya arisan ya. Aya pementasan komunisan mangrupi kesenian, aya Kang Cucu CS ya salaku kokojona dina band para Sunda ya. Neme parantos ka uninga kurang sadayana naon wae paparanti
Bapak Ketua Umum kurang sadayana nyaeta Kang Ade. Alhamdulillah ya, inilah dia Ade Lataikam, seorang teater junior senior. Iya, mangga. Ya, tidak lupa juga kami undang juga kepada seniman dan seniwati di kalangan Taman Budaya ini. Banyak seniman-seniman di sini adalah tempat berkumpulnya para seniman Aceh di sini ya. Ini namanya warung apresiasi ya, Wapres, warung apresiasi seni. Di mana setiap harinya, setiap malam selalu diputarkan penayangan film-film karya-karya seniman Aceh di sini. Ya, baiklah hadirin sekalian, kita lanjutkan urang lajengkeun karena acara nu salajengna nyaeta mangrupikeun paparan atanapi sosialisasi perkawis kumaha jondronganana, kumaha kaparigelanana dina waktosna acara dina kaping 5, kaping 6, kaping 7 dina sasi Juli nyaeta ulang tahun atanapi hari ulang tahun dina bahasa Sunda milang kalah, nyata milang teh ngitung ai kalah teh waktu. Jadi milang kalah para Sunda anu ka 14 anu pada didugikeun ku pangersana Kang Gun-gun. Mangga Kang Gun-gun waktos sinareng waktu tempat di saya bikin. Boleh dia teh? Iya. Pak Ngul. Terima kasih.